Bapak bisa main trompet? Wah, jangan ditanya. Asli, Pak? Jangan ditanya. Jangan ditanya kok maksudnya. Ya ulah ditanya, tidak bisa. Ini Makanya teh bisa. Nah, gitu tuh. Ini luar biasa. Kang Adi aya contoh nu lain teh Kang Ardi. Aya lamus mana istilahna teh nya. Ngalamus dina trompet teh geuning. Jadi niup bari ngamekan. Jadi teu potongnya. Ngamekan tapi niup. Kudu siap jeung nonton bola dirinya. Gitu. Tapi suara aya. Teu potong. Praktekkeun ku Kang Ardi. Aduh, cikan. Kang, lamus Kang. Ngalamus. Teu potong, Bang. Kahuruan gitu. Siga seureuna. Hup, luar biasa tepuk tangan dulu dong. Tapi mun baliknya kayak itu, Saemer teh cai lagi ngucur nanti ya trompetnya. Nyek. Di lamus tah, itu lamus trompet. Jeung teu kabeh tukang trompet pinter ngalamus atawa ngalamusna mulus alus gitu. Diajar tah eta nu paling sulit banyak. Nu paling sulit diajar trompet eta cara atau sistem teknik ngalamus dina niup trompet. Jadi trompet suarana keluar, tepegat tapi ngamakan oge gitu lah mentek, ngamakan mahot atuh. Jadi ngamakan ongko, tadi teh ya, ngamakan ongko, suara ongko keluar tepegat. Tah eta teh ngaranna teh. Kudu ngahiji nya. Kudu ngahiji, ya teh ngaranna teh ngalamus. Aya deui teu nu lain Kang, teknik nu lain. Teknik nu lain cacagan. Atana pistakato. Oh dikadekan gitu. Staccato. Bang. Pokona mah ti mulai enak Bapak siap-siap. Bakal aya nu hajat nitah mulai kieu tah. Cing eta. Cing. 2 menit deui cing anu lalaju nya kabeh ya. Deng 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 deng. Bam 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 bam. Cing Kang. Bam 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 bam. Terus terang. Musik acara. Terus terang. Tah dirinya nu nyanyi teh. Sampai ayeuna pisan trompet bisa kolaborasi jeung panangan. Bener cak aya. Eta lamun 5 menit deui we bieu hebat. Tapi bener luar biasa enak. Jadi bisa kolaborasi. Bener. Jadi ilmu teh gitu Kang. Jadi cara cek komposisi mah potongan dan pelebaran dan penambahan teh jiga bieu gitu Kang. Urang can apa Kang ada geus sih. Teh eta teh meureun purena teh jazz Kang. Anu biasa di mana-mana setiap pemain musik bisa improvisasi solo masing-masing. Tah, ku solo masing-masing ku kolaborasi tadi teh masih kena sesarengan sareng Wahyu Raycana dina acara Ngadu Bako.